sok sok lah siau ya dia baik tuh begong adabnya urang mah kadang-kadang bisa ngahakimi batur buah mah batur lebih mulia daripada urangnya aing hepak kadang-kadang ieu nu dandan kieu eleh kudu bodoh sedekah nama gara-gara ieu nu urunan kadang-kadang nu baragaju nu loba mah urunana kadang-kadang nu ngarti mah bucit kotok nu muyung iya beneran aing mah ayeuna ustad kiai urunan gope datang kada waktu na diamplopkeun deui kadang-kadang nu baragajul mah teu boga rokok ngodok dina kantong sorangan katakan penyakit mana ini nu bodoh di nu ngarti ayeuna bos Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi'izzatillah Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil para kiai, para masyayikh, para dewan guru, orang tua kita sadayana, sepuh pribados, kersana anu mulia Abah Kiai Tajudin, Abah Haji Agus, oge para kiai nu sanesna sanajan teu disebut di ngaran, insyaallah sadayana diangkeun guru pribados, mugia urang sadayana dipaparinan sihat wal afiat. Aparatur pemerintah, Bapak Kapolsek, Lurah, RT RW jeung jajarana, sakabeh masyarakat
Kampung Sumur Batu panitia pemuda-pemudi anu geus berjibaku sasieun sabeunyereun mudah-mudahan naon bae anu kurang tos disodakohkeun sing jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugi asalilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Lain teu nyahoan ieu masyarakat ayeuna keur usum hese duit. Boro-boro pangangguran nu dagang ge lieur. Tiap tahun dimodalan boro-boro untung modal lagi ngalelep. Lain aya nu ngajailan salah ngembalian. Boro-boro jalma nu pangangguran nu usaha ge lieur. Kamari gaya saya mah di Jakarta nyareat ka haji kumaha ieu warung supaya rame beuleum ku dia warungna. Di kami mah urang-urang duit. Cai ge eueuh, hujan eueuh, tai teu palit. Ini kenyataan, guys. Insyaallah, beuh hampura punya ieu rada kawengian. Aduh, berang penting ieu diliarkeun doang tuyul bae aing da. Sanajan cangkeul, sanajan panas, lebih baik terjebak lelah di saat pengajian daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Iya masyarakat lain teliaran, liar. Lalaki mah nyahona bere resiko saminggu 50.000. Nu ngabalanjakeun babi kang liar. Ngababagina nya jajar anak. Nya kudu pempes, nya kudu resiko. Teu nyaho lalaki mah sembako naik, beas naik, endog naik, karuhan kotok malepas. Lain teu nyahoeun keur usum hese paila. Tapi aneh ongko makan usum paila, usum hese duit sagala gate. Ada orang jualan nasi demi mencari sesuap nasi, tapi kenapa nasinya dijualin? Lain pengertian ke usum hese, tapi nu aneh ketika nu dicacahkeun muludan. Ketika geus ngomong muludan ngagukeun Nabi Muhammad eta kapusing eueuh geus teu ngomong-ngomong hese duit, geus eueuh kolasian, geus eueuh hitungan. Beuh deuleu jalma sakuntung deuleu. Ieu pan dikejoan kabeh. Urunan henteu balik nyingjing uyuhan. Hesa nu gagah panitia. Komo ibu-ibu mah anu ti keur peuting ngedot molor-molor. Mandi ge henteu make baju bae boro-boro kelek sumut ge bau tai. Kaheula ka kacan nyaho cacahan kula rada ka mana. Hampura Pak kula masukna tokmol. Ya aing mah tina kikitirna geus kieu. Maklum bae ngajurna teu diadahan anu babat doang. Hampura sumut doang nu kasar hatena mah Hello Kitty. Ya, teteh sadayana. Karasa teu ieu lamun nek muludan doang eta jalma kolasian bener teu? Dalam bagus teu hitung-hitungan. Leres. Lamun nyacahkeun mulut. Padahal ka Nabi Muhammad da kitu wow. Tiba heula sasalawatan mad. Boro-boro masyarakat anu ceramahna kitu nyahoeun. Di mana kuburan Nabi Muhammad teh? Kesur mana kesur tolol. Oke Nabi Muhammad pindah ke kesur. Atuh muji ya. Di kesur malah Nabi Muhammad kamad mer. Allahu Akbar. Kehera Pak, ieu masyarakat kudu diberi keyakinan hatena bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kebaikan dan ada manfaatnya. Jangan sampai ada yang ngomong tiap tahun aing mudan bae, urunan sakituna bae. Batur madeng dengan undangan diberi berkah, aing masa sapu, ngambihan terpal, naon untungna bagi kami. Tah bisi jalma awam menganggap bahwa ini sebuah perbuatan yang sia-sia. Pohara, dulu, Masya Allah. Ia melihat tiung lagi panti asar. Nanti nek harapan salaki malah orang kasalaki nanti bah. Harapan salaki mana kehes, cara lagi ngagebot pare. Bah, iya nya, ai di jalan kieu resikona. Atuh nu salah lain mobil, urang nu salah. Nah mudan di jalan, kecuali lah mudan di jero masjid, aya mobil ka jero kepung ku dia. Atuh cocok beget sia teu cocok.
Allahu Akbar. Terusnya punya. Coba nepona karena bogat ulah karena betul ya. Bangga. Tuh kori mah balik garis cair. Nya kasep, nya sona bagus, barang aing betung teu jelas. Banget geuneuh. Sedang sakieu mah nya. Ieu mah lain hideung kurang caang. Allah, hampura kasepuhannya, ieu sebenarnya mah serba salah bagi penceramah mah. Taina mah abdi nek khusu ieu, ceramahan nek muaji bae. Ieu pada penyakit nu kararieu ya. Pan bikang malam mungkin teh nyeguk bae baralik. Kumaha nyebutna Kiai Doyok. Teu jelas. Doakeun Bu, abdi sing sehatnya punya. Hiji urang maka jangan dalkeun ka surga ladang ibadah mah eueuh jeungeun urang mah. Eueuh araheun. Urang mah iwal tingandalkeun syafaat ti baginda Rasulullah Muhammad. Bayangkeun Pak, kajalmina terang rupana kos kumaha ditanya kuburan ge dikesur bagus. Ieu nu aneh ieu, makana cik jalma awam, ai Muhammad saha? Ieu Muhammad jalema ka malaikat budak. Pangrasa aing mah di mamana ngomong-ngomong Muhammad, nyata-nyata Muhammad. Bo, bunyian besek, bunyian dongdang. Ja pangrasa salaki aing nya berang peuting ngapakahan aing tidak di kieu-kieu. Bo. Salah itu kangen apakahan urang. Da lamun pae haol atuh biasa bae. Kadang-kadang ngarjung lagi asal ngelesak. Indung urang anu ngajurukeun urang. Jaku lagi keluar lain dina getah kirain. Ibu kula boga anak 16. Iya tuh kumaha main bae. 13. Iya suka-suka main dong. Meureun pajah manehna mah meureun main ngajuru aing langsung segede kieu. Bedul. Atuh lamun aing ngajuru segede kieu atuh longsor meureun nah. Atuh nu gede ge leutik heula dusun. Leutik ge dicabakan mah gedean. Tah, ieu budak leutik kana gedean ieu. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku sudah duluan. Ya, kupinggang sadayana. Mas. Husu. Tuh hadir macara bapak-bapak di lebet masjid. Husu, tarungkul, bae kopi biasa gelas. Ieu masyarakat tanya, Muhammad eta saha kitu ku gagah-gagah teuing. Muhammad eta kos kumaha malaikat apa bangsa jelema da ku geureuh-geureuh teuing. Salaki kami bae ge anu beurang penting jeung kami bebelaan ka kami. Da ku kami lamun ulang tahun tilok di kieu-kieu. Ingat Bu, laki-laki yang tidak pernah punya pertalian darah dengan dirimu, tapi dia mati-matian untuk dirimu agar kamu bisa makan, kamu bisa jajan, itu adalah suamimu. Jangan pernah membuat dia menjadi lunglai, apalagi menekan dia. Kami juga sama, laki-laki punya mata, punya hati. Laki-lakinya sama, punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama, akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Bahkan dalam masalah kita datang ke imah, udah lagi ditanyakan duit baik. Teteh mata nyawa, kami di dalam betus ban, kacungan paku. Bentuk lapar, temang ikejo. Kia kami malam musara kita datang ke imah. Kia, oh alhamdulillah Gusti, salah kayak balik utuh gitu. Tidak ada satupun laki-laki yang ingin menyengsarakan istrinya, nggak ada. Ulah sok ngomong kia, baheula mah cenah kumaha keur bebenean jeung kami banyak romantis. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu di hatiku. Percayalah, hanya guluduk yang bisa memisahkan kita. Hakan kerud. Cenah baheula mah kamu kumaha romantis ka kami. Aya mah cenah celeudeuh. Setelah rumah tangga kami nggak perlu menguntai kata. Ya kami tahu kami itu bisa makan, bisa jajan. Kadangnya Bu, makanya lamun salaki senangkeun hatena, senangkeun. Dari kita teh mah ditembangkeun di salaki. Makanya lamun salaki ka sawah, ibu salat duha di imah kan kaluarna belut.
Allahu Akbar. Kupingkan kusadana. Lanjut hadina lanjut. Ieu Nabi Muhammad saha oge ku gagah-gagah teuing. Can aya hiji manusia di alam dunia anu ngagenjleungkeun alam dunia kos kieu can aya. Bodoh tampiling dia wae. Budak kira-kira dia. Astagfirullah. Atuh lain goak atuh hari kayak makhluk. Wow, ada yang modal. Gusti nu agung. Ya, punten. Makana malahu min musbih faza ummatuhu bihi mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi as-salatu ala wassalamu الشافع الأبطحي ومحمد عربي أنا مفتون به طامعا في قربه ربي عجل به لعل يضم مشربي الصلاة والسلام على الشافع الأبطحي ومحمد كم شفى من كم جلى من كم له من للفاطن والغابي الصلاة على والسلام الشافع ومحمد. Masya Allah, tabarakallah. Doana Pak, sing sehat. Kamari mah kula dinten Sabtu nabrak pager. Gereuh hanya aset paeh. Aju aing bobongkong. Aing diinterogasi ke polisi. Kenapa mobil bisa nabrak pagar? Cik aing pagar tiba-tiba diincer karek beurang wae. Allahu Akbar. Mudah-mudahan urang sing salamat dunia akhirat. Teuing imah rek urung, nu penting iman ulah urung. Teuing urang hirup saayana, nu penting iman pangkuatna. Teu kudu ngomong hayang sugih, teu kudu ngomong hayang beunghar, cangkel beuheung. Janu beunghar mah usum rampok diincer bae ku pamalingan. Mending nu miskin. Kajenting usum rampok kerek ti brahes. Oh, memeh sare poho panto jan tadi tutupan jual bae rampok di panutupan ke jauh halaeun. Geus ayeuna mah urang kumaha carana hayang bisa jadi jalma pangdeukeut lajeng baginda Rasulullah Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammad. Hampura dulur, urang babarengan ayeuna. Jangan pernah beranggapan bahwa penceramah lebih mulia daripada jamaah. Nauzubillah, abdi mah teu boga pikiran kawas kitu. Kina ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kumaha carana urang bisa neangan syafaati Rasul. Tong katipu ku pakaian, Pak. Apa yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Karena putih belum tentu bersih, hitam belum tentu kotor. Jangan dulu percaya kalau baru katanya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Kita di sini bukan sedang berritual, kita sedang mengekspresikan kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Ini tentang kerinduan. Kita ini orang yang tidak waras, kawan. Kenapa tidak waras? Kita merindukan seseorang, padahal kita belum pernah berjumpa dengan dirinya. Apa kalau itu bukan waras? Jika rindu hanya sebuah kata, tapi kenapa rasanya begitu nyata? Ini soal rasa, men. Jangan pernah kau datang mengatakan cinta jika selanjutnya kau pergi dengan luka. Pakai raya, dulur. Wow, aku seperti piit. Dia mata lengas kaki aing dake. Aing dilebur mak kieu-kieu ustad leutik-leutik mah.
dia pakai cocokan ku banget dia. Moal dak aing mah moal kudu marah, moal. Aing mah dihalkan ge moal aing mah moal marah. Piraku kiai nyacakeun akhlak Nabi Muhammad pundung mati. Moal aing mah dihalkan ge. Ingat Pak, lamun penghadir ngahalkan mubalik itu bukan tidak punya akhlak, bukan tidak punya kesopanan, tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya dari kiai jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama jadi mengerti ini soal perasaan. Well, bahkan punya 2 bulan dari. Sebenarnya malah ini tidak salah nyokot baju detik tuh. Merukana buru ake aing make jubah ngeunah lain, atuh ieu mah make jubah keur usaha bae, Bos. Allah, hampura kasepuhannya, ipar ka geus peuting, lamun teu kieu riweuh ieu. Benar? Ikan hiu warnanya abu-abu, I love you, Bu. Sok kupingkeun ku sadayana. Ya. Malah umi musbih teu aya nu nyarwaan Muhammad dina nanaeuna. Ulah geura nyacahkeun beungeutna, ulah geura nyacahkeun akhlakna, ku kieu bae ge genjleung sana lembur, ear saja jagat, da lembah dibere rasa rindu ka Nabi Muhammad, padahal can pernah nempoh kana rupana. Urang cenah lieur bogoh ka potongan wajar karena kita pernah bersama. Ingat, sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Bukan perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengiris hati, Bos. Ketika kita bicara rindu kepada Nabi Muhammad, apa yang kamu rindukan? Wajahnya teu nyaho, fotona ge teu nyaho. Ayo pernah ngibiji Nabi Muhammad, Allah bahan banget kieu mah. Lamun cekek elep-elep mah sering teh. Teh cokor antara babah nyorek molor. Malah umi musbih nggak ada yang seperti Muhammad. Kita merindukan sampai ada orang yang nangis ingin bertemu dengan Muhammad. Bayangkan Pak, panitia lain duit leutik ya kikian, Bos. Lain duit leutik ya kikian. Sok, gas ya dia baik itu begung. Ladaknya urang kadang-kadang bisa ngahakimi batur, buah mah batur lebih mulia daripada urangnya. Aing Pak, kadang-kadang ieu nu dandan kieu eleh kudu bodoh sedekah nama. Gara ge ieu nu urunan kadang-kadang nu baragaju nu loba mah urunana. Kadang-kadang nu ngarti mah mencit kotok nu muyung. Iya beneran aing mah. Ayeuna ustad kiai urunan gope, datang kada waktuna diaplopkeun deui. Kadang-kadang nu baragajul mah teu boga rokok ngodok dina kantong sorangan. Katakan penyakit mana ini nu bodoh di nu ngarti ayeuna, Bos. Nu bodoh mah diomehan gampang, nu ngarti mah gati nya boga dalil. Lain nyacakeun batur ya, nyacakeun awak sorangan. Dah ku lagi lain jalma bener mah, lamun aing geus bener moal teu kapoting dengan kejo ka dieu naon. Pak, karasa ku abdi. Ayeuna loba diajeng-ajeng ku jalma, loba di al-mukarram kadang-kadang ieu awak aleman. Ogoan. Ya baheula mah keur masanten teu kieu amat ieu hate. Lamun keur baheula mah keur masanten, lamun turun ti masjid mantas nyolatan mait, sendal leungit. Oh, nya makhluk Allah ku ngabadeung. Oh, sallallahu nya. Ada kasal hari nu belai. Dara rengkel. Ya urang mudah-mudahan urang keur ngababener awak ka Gusti Allah nya punya. Urang mah gampang ku batur, kadang-kadang ku pamajikan bae urang mah teu kapeunteun. Haji Asep gagah keur ceramah kokoak ngadalin. Di imam Hello Kitty. Di dia mah gagah ngadalin, datang ka imam mah atuh biasa meuli galon. Lah awak gede doang. Nyali itu di hati bukan di body, senggol dong.
Masya Allah, tabarakallah. Baginda Rasulullah Muhammad, baginda Rasulullah Muhammad. Jangan pernah tanya, woi Nabi Muhammad bisa terbang nggak seperti boboiboy? Nabi Muhammad bisa dapat sancang di luhur lautan? Kalau kamu ingin tahu mukjizat, ingin tahu kesaktian Nabi Muhammad, gak perlu tanya bisa terbang, gak perlu tanya bisa dapat sancang. Yo, bisa narik hati orang, rindu, jatuh cinta, korban bebeakan. Padahal kita tak pernah tahu seperti apa wujudnya. Bayangkan 1500 tahun kita berpisah dengan Nabi Muhammad. 1500 tahun itu bukan waktu yang singkat, kawan. 1500 tahun orang terpendak dengan Rasulullah. Barican pernah manggih wujudnya kawas kumaha. Tapi Rasul bisa narik hati orang. Ingat Pak, dalam kitab Hikam ada bahasa seperti ini. Lau annaka la tasilu ilaih illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Walakin idza arada ayyi wasilaka ilaihi ghata wasbaka biwasbihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu la bima minka. Guys, bahasa sumur batukeun bae. Moal ngarti nama. Ngisang bahasa Arabna Allah anjaina. Budak leutik di madrasah babun pantok jidarun tembok dorot dotun motor butut. Bu, ieu hampura kaseguan kajen teh ieu heureui supaya aya bawa kembali ka imah amin. Amin ya robbal. Kupingkeun. Urang hayang ngandelkeun ka surga ladang amal ibadah urang asa jauh kenehnya. Urang mah cacahan tahajud ge keur ngaji doang di masjid. Buktina mah nu magahan ge tengah peuting udang kih doang. Beres kih ka kamar ngihan pamajikan. Ulah-ulah deung-deungeun jalma awam, budak santri bae budak santri pribados. Katakan ngadenge santri babang wakan, mesti aneh aing mah. Atuh barang ge jalma sesa. Ih, padu dikaumkeun sesa. Sakola teu karima buang. Katakan santri mah di pesantren dipicin dia ku kolot. Diantarkeun mimitian di teh angta parukan, uyuan hirup bae. Atuh kula ge sarua mah, baheula mah henteu kieu. Baheula mah gede kahulu dong hilenceng teh. Kunaon santri kuru, atuh wajar santri kuru dahar sakali ngising 3 kali. Udang molor modal. Kupingkeun urang hayang ka surga ngandelkeun ibadah urang asa tebih keneh nya Bu. Akhlak piomongeun cikula ge ieu geus kieu mah loba alemat loba pepetelan. Teh baheula mah keur santren, tamun ilu nyolatan di masjid nu maoteun turun sendal leungit atuh da ikhlas bae da sendal babaturan ieu. Tapi ayo nama iya alamat jajal dia sendal aing leungit mun teu diratakeun ku aing jalanan. Bener. Gadang dusun. Hapunten kasepuhannya, ieu pan loba makhluk ieu lah. Teh aing madak pake cocokan bae lah. Urang hayang ka surga ngandelkeun ibadah urang mah jauh keneh. Bujang-bujang anu nu sepuh bae ge. Taros tuh. Apa kita judi taruh RT taruh ada di Kapolsek taruh Kapolsek kan polisi ayah tanya kamu itu tanya santri kula lamun diundangkeun subuh molor media salat dia atuh kalaluan geus sin kain. Urang mati heula ka masjid, benar 10 menit eueuh panasaran, diintip aing santri na kaca. Orang santri aing keur ngintip aing na kaca. Teu beunang diakuan, Bos. Masya Allah. Awas dah, mobil dewasa ya. Allah. Ulah wakal bang temen duit malah. Awas bang. Lanjut ibunya lanjut. Kupingkan. Kunaon urang diberi rasa ku Allah begitu merindukan Kangjeng Nabi Muhammad, padahal kita tak pernah tahu wujudnya seperti apa.
Karena itulah cinta. Dia bisa tumbuh kapan saja tanpa butuh alasan. Seandainya cinta hanya bisa tumbuh bersemi setelah melihat perjumpaan, setelah melihat rupanya, bagaimana kita bisa mencintai zat Allah, zat yang tanpa rupa? Karena Nabi Muhammad pada orang terjawab karena rupanya, tapi bijil cinta. Matakan lamun santri dijodohkan ke guru, nurut. Jangan ngomong bagaimana aku bisa berumah tangga, aku tak punya rasa. Bohong, di anyong-anyong mana jurig. Wow, ada makolot. Sepertinya dia kagugu. Sing panjang umur namanya. Batu bagus parah tinggal emak besorangan. Kamarnya gaya ini kan wae. Curhat dong Ji, iya makolot. Ada apa Bu? Nini macam boga salah hiji-hiji ngaleungit palin. Aya tah untuk ka mana? Ku ka bande gelap bergoyos. Aduh aya naon ieu? Minta barokahna minta teh sebah huntu jarani deui. Geus daripada gariang kada ceuli dibere cai. Inumnya saminggu insyaallah barokah. Di jalan ki poho cai teh aing make cebok. Atuh huntu jarani dihandap bedul. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Punten sadaya. Bagus yo. Bagaimana nak kalau bisa dilanjut? Lau annaka la tasilu, lamun diperkirakan, apunten kesebuhan. Lamun diperkirakan jalma nu bisa wusul ka Allah, jalma nu bisa salamet tina rakana Allah, jalma nu bisa asup kana surgana Allah, disyaratkan kudu steril. Sama sekali ulah pernah migawe maksiat, sama sekali ulah pernah ninggalkan sholat, lam tasil ilahi abada. Jika nak sampai irage mual aya nu bisaeun jalemana saha coba kerkieu lama ge masjid isuk mah subuh biasa bae beungeut pemain lama balik deui lamun diperkirakeun jalma hayang salamet tina neraka hampura apa eta neraka teh horeng cenah ge jero lamun urang dibalangkeun kana neraka eta tiluhur hayang datang kana dasarna eta butuh waktu 70 tahun karena datang ka dasar. Eta nu lintuh. Atuh nu kudu mangoleang tolol. Allahu akbar. Keungnya. Urang masing disalametkeun tina neraka. Amin. Lamun jalma bihayang salamet tina neraka, hayang bisa asup kana surgana Allah, hayang bisa wusul ke Allah, kudu steril timulai umur balik, ulah pernah migawe maksiat, ulah pernah ninggalkeun salat. Saha jalma nu bisa asana eueuh ya. Oh, asana eueuh. Urang ku kieu bagi ku kieu, hampura apa? Ieu dosa teh karasa kadang-kadang. Ulah karasa teh dosa. Urang paharep-harep jeung ibu-ibu, jeung awewe. Bari gair mahram, lain mahramna. Ih, atuh doraka ulah gagah. Kula nempong mah lain mahram doraka. Mama jelas doraka itu hiburan nempo budak norak. Ih. Doraka mah doraka, Pak. Bae. Cenah kiai mah cenah mal kagoda pejus. Kiai ge bohongan. Iya, aku udah mau bicara per bae, Bos. Aku lagi pernah naik ceramah betus, naik angkot, baru juga udah SMA. Androk lalu hurun tur, kuat ngegibrik kayak. Ditempokan, mulai diring ke begeng, kalau dibekehkan. Naik perem, bempeng ayah, bentar doraka, lo jadi mau perem bentar. Di bejaan kurang, neng, maaf, androknya terbuka. Maaf, tadi lagi cari angin. Dia cari angin, ayo ngomong udah masuk angin. Paninya orang, dinuki baik, ayah maksiat, bener. Kak, ulah ngerasa pang bener dah hirup. Eta urang cicing di jalan mobil. Ih, doraka batu tersenangan ayo. Ulah ngerasa hirup bener. Weh, kamu tidak menghargai. Ini maulid Nabi. Ini ditekeh huluna. Atuh salah masalah, Pak. Ulah ngerasa pang bener. Nah.
Makanya kadang-kadang eta lalaki ka pamajikan kitu tah. Bo, kadang-kadang lalaki ka pamajikan kitu. Lalaki masuk hayang menang sorangan, egois. Maka demi Allah aing mah teu bogoh ka lalaki, egois sih. Aing pamajikan geus teu geurah dipake ngomongna cenah aing maka belenjok kawin ka sia. Oh iya. Tidak ada wanita jelek, aya ge kurang modal. Modalin dong. Atuh kumaha rek geulis doang artis, budakna ge pipa sesa kerambol. Ya, Haji Asep kajenting hideung tipe suami idaman, Bos. Ngamodalan wedak pamajikan, wedak doang 5 juta, eta stok 15 tahunan kawan. Ulah sok dipoyok di lebok. Ulah sok dipoyok di lebok. Nu puguh mah kurang modal. Haji pada lalaki ayeuna mah teu boga duit laju uncela ancle kawin deui bang bae. Puguh awak geus diejah leumpang ge. Ulah sok neangan leuwih bisi leweh. Ka menangkeun kitu bae ge dijarahkeun. Terus ditinggalkeun mah mewek, Bos. Mewek. Makanya jangan sepelekan dia, jangan sepelekan dia. Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin, karena sebelumnya dia pernah hangat, namun sayang kamu abaikan. Mewek dia, mewek. Ada nggak Bu? Lancana mewek. Sing hade bisi micen mangkok menang batok. Bener tuh Bu? Iya, dengekeun ulah sok nanya jadi awewe. Bisi karasa. Padahal Haji Asep ngomong gitu, aing ge karak sadar. Oh, eta jadi bikang teh horeng teu babari, beurang ngoyos, puting dioyos. Capek tang urusan anak Kak, capek ulah ngabae. Dengekeun Kak. Kula di papatahan ku guru, sia lamun usaha yang jajat sing hade, memeh lempang usaha ulah sok jadi pamajikan. Delengkeun Kak. Urang pasea jeung pamajikan, lembe usaha. Can dame heula. Keureut dia ceuleuh lamun bebedangan. Dengekeun. Kakak pernah nyadak teh? Ngalaman teh nyadak? Saya sih can pernah balangsak hidup. Kakak nyadak, memeh nyadak kakak pasea jeung pamajikan. Terus ini hampurakeun, jajal dia, nya aya getahan. Jajal. Jangan sepelekan makhluk seperti ini. Sarajan kakak jawara tai teu terak dikikir. Kajala bahasa ceplok batok. Kalau masuk ke rumah, gunakan bahasa yang lembut, gunakan bahasa yang halus sama istri. Karena wanita itu makhluk halus. Anggap bae kuntilanak. Sebab jurik itu paling loba jurik bikang. Kuntilanak, malampir, nyibloro, suster ngesot, si manis jembatan Ancol, tuh kan? Jurik laki mah hiji genderuwo. Ai tuyul incu. Lau annaka. Gas ngaji deui. Kuat ya kuat. Masih kuat. Sampai subuhnya. Agok paeh-paeh. Bawa aya bejana. Muludan di kamu sumur batu menelan korban. Kiaina jengker. Lamun teh ama jalma hayang wusul ka Allah, salamet di neraka, hayang asup ka surga, kudu steril, ulah maksiat, ulah ninggalkeun ibadah, moal aya nu bisaeun, moal. Walakin, tanyakeun ku kabehan. Tapi lamun Allah geus berkehendak, Allah milih, Allah nu hoyongeun supaya ieu jalma salamet tina siksa neraka, supaya ieu jalma salamet tina siksa kubur, supaya bisa wusul ka Allah, supaya asup kana surga Allah. Ghata wasbaka biwasbihi wa na'taka bina'tihi, maka ieu jalma bakal diganti mesin ku Allah. Tadi nama cenah tilak salat, tilak ngaji, muludan ge dijauh bae. Dibere berkat mah dihakan tapi ayeuna mah ujug-ujug resep ka Nabi Muhammad, cinta ka Nabi Muhammad, sebab salah satu tina sifat Allah cinta ka Nabi Muhammad. Moal Allah ngagerakkeun jalema, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Matakan kupingkeun Kak, lamun aya jalma ibadahna belang betong,
Imah nama deket masjid tapi tanya lawang masjid lebah mana. Ayah ke masjid ilung alacai jadi imah saat. Lamun ayah jalma ibadah napi omongan kalakuan napi sawadeng. Tapi dina hatena Allah taruh rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Si eta mah cenah ai kana ka masjid mah biasa bae ngan asal pelebah mulut paharepan sampai nada dah bisi kakurangan duit mah kain bentana moal kudu barang sak aing pikeun mudan mah aya jalma kos kitu aya teh leres teh sing hade ka berarti ieu jalma rek disalametkeun ku Allah, berarti ieu jalma rek diangkat derajatna ku Gusti Allah. Lamun hayang ngukur jalma saha jalma nu mulia ulah ngukur tina harta. Harta mah pacenah-cenah. Senang amat eta lurah unggal poe naik mobil, horeng batu mah berobat jalan naik. Boh, eta mah cenah duit loba naon bisa dibeli, tapi kan buku nu dibeli bisa dihakan. Kadang-kadang beli sate embet teu meunang akan dadarah tinggi. Mawa kadu ulah jak kencing manis saja parabna undur-undur. Mending urang aku encok sambil banyak iwung beak bae heuh. Lamun hayang nyaho ngukur mulia jeung henteu jalma tingali seberapa besar cinta jeung belana ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sanajan ngajina pinter ngajina ge pasehat alabatan korinu tadi uluk salamna ge mani paseh asyhadu alaykum kori edan bareng. Tapi kata Nabi Muhammad biasa bae sepele. Diajak muludan, nek naon muludan. Ipan sok aya pernah kula ceramah ka ieu tempat aya nu sambutan ustadna kieu. Ho, cenanya nu capek mah ustad setempat magahan ngaji tiap minggu. Lebah duit di masyarakat menang urunan gegede dibikeun ka kitu jauh atuh cai nasib tolol. Atuh cai di lemur aing mah teu kitu. Makana ieu penyakit sih ada penyakit. Makana geus ieu jalma anu aya hadir dina ieu tempat tekadkeun dina hate hakikatna urang rek disalametkeun ku Gusti Allah. Hakikatna urang rek disalametkeun tina rakana Allah. Dengan cara Allah mere rasa cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jalma di kecamatan ieu ngabadeug tapi henteu kabeh dibere rasa. Sok ibu-ibu cenah rajin ngaji kaditu nu Senin nu Salasa beungeut mah eta bae. Ganti dangdan doang oh. Make wadah pipa paralon. Halis kurang panjang tambahan make batot kakesangan tinggal sapotong halisna. Akana punten ka ieu hampura kakabehan. Ieu nu hadir dina ieu tempat, ieu jalma nu geus dipilih ku Allah pikeun salamet dunia jeung akhiratna. Kupingkeun ka fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam goya tabarrobihi wa marmah. Jalma nu dina hatena selalu mencari cara kumaha carana bisa ngagungkeun Nabi Muhammad. Tahun kamari aing nyeun besek 50, ayeuna mah rek nyeun oko parcel 100 hayang bisa nyenangkeun Nabi Muhammad. Maka ieu jalma bakal dibahagiakeun dunia jeung akhirat ku Allah. Maka ieu jalma bakal disenangkeun hatena ku Allah dengan cara-cara Allah.